mual bisa satungtung encan disia-siakeun dunia encan disia-siakeun mah tetep bae tah kutuan Syekh Abdul Qadir maka dia ya jang kade kiai di ujang-ujang bae kutuan Syekh maka dia jang jang teh batinna ai kiai nama tuh kiai janggotan segala sorban segala ngan ieu rohna ujang keneh kade jang kade jang ditungtun ku Tuhan Syekh Abdul Qadir ya hari maneh ku hari aya teu aya memeh maneh aya eueuh heula teu eueuh memeh maneh sa abah memeh abah abahna abah memeh abahna abah abahna abah ayo terus coba ku sia tutur ka dieu abahna abah terus ka dieu terus meme abah Adam meme Adam oh ada satan nu teu heula Allah man taqaddama Allah kan wa man ta'akhara Allah sia kuari aya diurus kan ieu ku Gusti Allah sanajan dibagus-bagus ge ieu sehat waya gering mah gering bae kan mohon sanajan di hebat-hebat ge ieu ku dokter ku tabib waya pae mah pae bae kan mohon jadi berarti anu ngahirupkeun jeung nu maotkeun sa Gusti Allah pinter sia jadi ieu nu ngurusan hirup sia dahar nginum desa Gusti Allah aju Allah ngurusan sia tia ieu urusanna geus anggeus sapancan artina tulisan umur sia tulisan kakayaan sia tulisan umur sia kakayaan jeung pagawean sia ta ieu dahar nginumna sia teh eta geus aya tulisanna can geus ti Gusti pinter sia tapi kan kuari sia kunaon eta usaha bolon ditolol-tolol ku Tuhan saya mata di zaman Tuhan Syekh Abdul Qadir atuh sia ku boloon-boloon teuing perkara nu geus anggeus perkara anu geus beres ku Gusti Allah diatur tulisanna lagi saya di Lauhul Mahfuz atuh sia kunaon milu ngurusan eta kunaon sia milu urusan Allah teh ti eueuh ngayakeun ti eueuh ti aya ngeueuhkeun haju di jero aya teh aku Allah teh diurus sia teh segala rupana dahar nginum sare kawin jeung sajabana diurus sesuatu anu baya bagian ka anjeun yajiu bakal datang